medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konsleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia Mang Odek anu tiasa nulungan sareng nyelametkeun Bilasmi tina gangguan karamana laswaringin harita langsung diajak atanapi ngajajabkeun Bilasmi ka bumina. Orang lajengkeun putu si Konsleng tanding titisan siluman karya Bagus Arspati. Wargi Dahlia teka catur di jalana akhir nama dua nana tepi ka imah. Tetela Bilasmi memang hirup nyorangan. Mang Odek saterusna diaku ka jero imah. Saterusna Bilasmi jeung Mang Odek ngobrol. Tina eta obrolan Bilasmi jadi nyaho yen Mang Odek teh sasatna badega Satiana Hambali. Mang Odek neruskeun hanca obrolanana. Kitu nate dibarengku sikep gumasep sangkan ditaksir ku Bilasmi. Ngan terus terang. Ayeuna Aa Odek teh keur jingkurkeun diri heula. Sabab geus bisa kajudi. Lamun tetep aya di lembur jalma nu ngaran Barjaya bakal terus ngarah-ngarah ngakalakun pedah Aa Odek nyaho rahasiana Barjaya anu jadi baladna si Garang Larang anu matak Den Hambali jeung Nyimas Injani salah kudunungan kapaksa kudu ditinggalkeun. Sumuhun kumaha atuh eta jalma teh sumuhun anu ngaran Barjaya teh bet ku hanteu deui nya menih henteu euy sumuhun dalah sumuhun dipikir ayeuna mah puguh sumuhun asa boga dosa ka Den Hambali teh sumuhun nyaeta kumake ngagugu parentahna sumuhun Mayang Sakti. Nah atuh kunaon make jeung asa boga dosa segala rupa. Tanyeun kasalahan naon kitu Bilasmi teh ka Den Hambali teh cik atuh jelaskeun ka Aa pangna ngarasa boga dosa teh hinion sok wartoskeun ka Aa Odek anu kasep suresep. Sumuhun Mayang Sakti teh minangka anu mihak sumuhun ka Barjaya nya kaetang dulur eta teh kitu tak ka abdi mah sumuhun
harita teh kudu nyilidik abdi teh ngeunaan kaayaan Den Hambali sumuhun nya pura-pura ngababuan di tempatna Den Hambali anu akhirna ayeuna eta Den Hambali teh tepugu-pugu dijadikeun tawanan ku Barjaya sumuhun anu matak sumuhun jadi asa boga dosa weh ya teh sumuhun kaget yo mendengarnya pun Den Hambali ditawan sagarupa mah ya kaget ate yo. Nah atuh dosa jeung kasalahanana make ditawan sagarupa. Cikan. Leuwih dieceskeun di kumaha jujutanana ieu teh. Puguh Mang Odek mah aca nyahoeun ngeunaan kaayaan Hambali anu ditawan ku Barjaya. Saterusna ku Bilasmi dijelaskeun ngeunaan tindakan Barjaya anu geus nyangkalak Hambali. Mang Odek ngabandungan pinuh perhatian karena keterangan ti Bilasmi anu memang di luar dugaanana. Aduh laras bat piraku sumuhun make kedah jijionan nu batak nu mawi sumuhun ya tak katinggang awi sumuhun gitu ya teh kuasa dosa ka Den Hambali teh sumuhun sabab geus ngabantu ka Barjaya sumuhun wae bibi mah tak ketinggang awi segala rupa oh tapi kon bae di anu enggeus mah da moal bisa dibalikan deui ngan aiti ayeuna kaharepa urang kudu geus boga kapancegan pamadegan. Jalma saperti Barjaya memang kudu dijauhan. Geus loba jalma anu jadi korban kalicikanana. Da manehna mah anu penting asal keur diri sorangan we. Komo ayeuna sasatna jadi baladna sigarang luarang. Jadi jelas beki jahat tindakanana. Mantap gitu Mang Odek gitu sumuhun sumuhun eta sumuhun Odek sumuhun ya ayeuna mah tinggal rasa kaduhung we sumuhun ngajentul dina jantung sumuhun da mun teh mah sumuhun teu dibantu sumuhun da moal kieu meureunnan sumuhun nasibna Den Hambali teh sumuhun kitu tah marukna teh Mang Odek kon bae entong make dipikiran jeung dipake kaduhung da geus kajadian ngan ti ayeuna kaharep yeuh urang teh kudu boga pamadegan jeung kacinekan jalma saperti Barjaya warek di deukeutan komo lamun dibantuan ngan ieu dunungan keur meunang musibat piraku kudu cicingeun itu Mang Odek jadi aya pamikiran hayang nulungan anu jadi dununganan ngan pikeun ngalaksanakeun eta pamaksudan tangtu henteu bisa sambarangan. Leuwih ti heula kudu disilidik heula ngeunaan kaayaan Hambali di tempat Barjaya. Mang Odek neuteup ka Bilasmi terus nyarita deui. Lantaran anu jadi dunungan keur meunang musibat, jelas ieu mah teu bisa diantepkeun. Nu matak jadi aya pikiran eta hayang nyilidik kaayaan di tempatna Barjaya yo. Piraku Den Hambali anu tuah teu dosa kudu jadi korban kalicikan jalma saperti Barjaya mah ya piraku. Jadi ngeunaan Den Hambali teh diembarkeun dina beja mah lantaran geus ngalanggar aturan jeung katangtuan paguron gabungan cenah kitu. Sumuhun kitu apanan diembarkeunana dina beja mah sumuhun. Keur jalma saperti Barjaya mah sumuhun tos apal deui Mang Odek oge. Sumuhun pinter
reka carita jeung perdaya apanan manehna mah sumuhun kitu. Oh nu matak. Engke penting mah kudu disilidik ieu mah kaayaan di tempat Barjaya. Sabab temikon ari jalma bager saperti Den Hambali kudu ditawan teu puguh mah. Kumacarana oge kudu bisa ditulungan. Sabab boga kayakinan tindakan Barjaya tangtu keur kapentingan pribadi. Nah eta teh Sumuhun Kanging ya kedah waspada sumuhun ari margi nya kitu sumuhun. Tos apal deui Mang Odek oge kumaha maksudna Barjaya. Sumuhun anu taya lian sumuhun mancing sangkan sumuhun akhirnya gawulung aya datang sumuhun kitu apanan sumuhun maksudna teh. Anu mata engke penting geus moal dililakeun deui bakal disilidik ka tempatna Barjaya. Syukur lamun aya kasempatan pikeun ngalakukeun tindakan nulungan Den Hambali. Aduh, karunya ku nasibna durungan terus-terusan diganggu. Keun ari Nyimas Injani mah da geus tenang kaayanana. Sabab milu jeung Eyang Widi Sakti moal aya nu wanieun ganggu da puguh moal aya nu nyahun padumukanana ge ta Eyang Widi Sakti teh. Ngan ieu mah saurang deui Den Hambali kudu bener-bener bisa ditulungan. Ya sumuhun ari Nyimas Injani tos aman mah sumuhun da tos jelas ayeuna mah moal arek ngabantu deui ka jalma saperti Barjaya anu saukur mentingkeun dirina pribadi sumuhun. Syukur atuh ari kitu mah. Odek merasakan bahagia yang luar biasa. Terima kasih. Ya syukurlah. Puguh waktu kerek edit oge teu kungsi panggih heula jeung Nyimas Injani mah sabab keur eta nya keur indit neangan bungbuahan. Ngan geus pasti bakal salempangeun sabab anu jadi lanceukna dijadikeun tawanan ku jalma saperti Barjaya. Anu matak kumaha bae carana kudu bisa ditulungan gitu. Bang Odek ampir-ampira nyaritakeun ngeunaan santana incuna si Konceleng. Padahal mah Injani teh keur ngawaskeun santana anu keur latihan. Bang Odek geus nangtukeun sikepna pikeun nyilidik ka tempat Barjaya nyata paguron Jaya Laga. Hayang ngayakinkeun ngeunaan kaayaan Hambali anu sabenerna. Mun teh mah memang aya kasempetan anu hade taya bayana ngalakukeun tindakan pikeun ngabebaskeun penulungan Hambali. Bari ngadaguan datang nawan Cipeuting, Mang Odek jeung Bilasmi ngalobrol ngaler ngidul dina waktu harita. Wargi Dahlia waktu terus lumaku marengan insan anu magelaran. Sora papais peuting kayaning jangkrik cicir ciang-ciang jeung cari cangkas. Bangun numereta tanggara ka Mang Odek mangsa arek ngalaksanakeun pamaksudanana. Sumuhun geuningan teu karaos ari bari ngobrol mah. Sumuhun wanci teh tos sumanding peuting geuningan Mang Odek.
Sumuhun pada kekeh bae. Sumuhun nyilidi ka tempat berjaya. Sumuhun. Geus pasti kayaan di tempat Barjaya sumuhun bakal diselidik sumuhun. Keur ngayakinkeun kumaha kayaan Den Hambali anu jadi dudungan sumuhun. Upama diparengkeun aya kasempatan hade mangka kudu ngalakukeun tindakan. Den Hambali kudu ditulungan dibebaskeun sumuhun kitu. Tah cek odek oge. Loba teuing sumuhun bilasmi mah. Sumuhun. Ya mudah-mudahan be atuh sumuhun. Eta Den Hambali teh sumuhun sing tiasa ditulungan. Akhirna sumuhun tiasa bebas kalayan salamet sumuhun. Bari hawatos sumuhun upami sumuhun nugikeun ka sumuhun janten korban sumuhun. Lain korban sumuhun tapi korban Barjaya gitu. Lantaran cunu kana waktuna ninggang kana mangsana niti wanci nu mustari mangsa nu utama. Mangka ayeuna Odek bakal miang pikeun ngalaksanakeun pamaksudanana. Mudah-mudahan be dina hiji waktu anu tangtu urang bisa patepung deui. Kita bisa berdua deui. Geus kitu mah harita Mang Odek terus pamitan pikeun ngalaksanakeun maksud jeung tujuanana nyilidik kaayaan di tempat Barjaya. Kaayaan Hambali anu jadi dununganana jelas henteu bisa diantepkeun. Antara belag-begna peuting harita Mang Odek teu ngarasa sieun atawa keueung lantaran boga rasa percaya diri bukti geus mampu ngungkulan 2 urang anggota Karaman Alas Waringin. Teu kacatur di jalana akhirna Mang Odek tepi ka tempat anu dituju. Tapi tangtu be Mang Odek henteu wani ngalakukeun tindakan anu sambarangan tapi ngawaskeun heula ti kaanggangan. Peuting harita Barjaya mah memang geus sareti berat lantaran aya nu ngajaga peuting eta nyata Ki Bangos Sangar jeung sababaraha urang murid Barjaya. Malah ku Mang Odek bisa katingali di lebah pakarangan aya sababaraha urang murid Barjaya anu ngajaga. Mang Odek ngawaskeun di tempat anu rada anggang, di lebah tempat anu poek ku tatangkalan. Kituna teh Mang Odek bari ngagereneng ngomong sorangan jero hatena. Nu ngajaga kawilang kakep oge yo teu bisa sambarangan ieu mangalakukeun tindakan anu aya di jero imah oge tangtu aya jalma nu ngajaga pastina oge salian ti opat anu di luar di jero pasti aya ieu teh kudu kumaha akalna yan nulungan Den Hambali anu jadi dulungannya. Kawilang berat oge ieu kudu nying hareupan sababaraha urang murid Barjaya mah dah hayang nyaho rek ningali tati belah gigir imah ieu aya jelema tah eueuh di dinya dah. Dina lengkah suku anu ati-ati harita Mang Odek ngajuringkang muru ka lebah tempat anu sejena. Tapi sareretan Mang Odek jadi curinghak ningali aya jirim jalma anu ngajuringkang ti lebah tempat anu poek. Lantaran penasaran ku Mang Odek terus disampeurkeun lelaunan. Jirim anu ngajuringkang bangunnya nyahoan dituturkeun ku Mang Odek. Harita terus indit tinggalkeun tempatna. Ugo we Mang Odek jadi tambah penasaran. Terus harita dituturkeun bet jadi hayang nyaho saha eta jalma anu sabenerna. Jalma anu keur dituturkeun ku Mang Odek bangun anu nyahoeun dirina diperhatikeun ku jalma sejen. Eta jalma jadi gancang punah pindah tempatna. Mang Odek anu boga kamampuhan antaran dibekelan ilmu jeung kakuatan ku Eyang Widi Sakti jadi mampu ngimbangan kacepetan gerak eta jalma. Lantaran terus dituturkeun bae eta jalma anu taya lian ti Wisrawa kapaksa ngeureunkeun gerakanana. Wisrawa jeung Mang Odek memang tacan kungsi panggih ukur nyaho
di ngaran wungkul. Lantaran masing-masing ngerasa pada curiga, teu aneh lamun boga pikiran rek ngakukeun ngaran samaran. Wisrawa anu leuwih ti heula tumanya ka Mang Odek. Saha anjeun teh sana? Bet nutur-nutur terus ka kuring teh. Padahal di antara urang teu boga pasal atau masalah naon-naon ieu teh. Naon maksud anjeun anu sabenerna make jeung ngukuntit sagarupa ieu teh? Kuring nu katelah si Buceng. Sabalikna anjeun saha? Ukuli wadan di tempat anu poek bete beda ti bapa maling geuningan. Si Bucengnya. Ngaran kuring Patrasena. Patrasena ieu ngaran kuring. Urusan kuring lain urusan anjeun, jadi teu kudu pipilueun kana urusan batur. Didinya katipu euy, Lur. Katipu didinya, Lur. Dengaran kuring anu sabenerna mah si Adang Bekok pupuh paguron burayot rek naon maksud andi kapangna kukuli wedan dina wanci peuting saperti kieu? Rek naon ayo. Anjeun oge katipu. Ngaran kuring anu sabenerna lain Patrasena, tapi midun. Sakali deui. Urusan kuring lain urusan didinya. Jadi naon teu kudu perlu nyaho kana urusan kuring. Adalah kurang ajar. Wani ngomong kitu ka si Adang Bekok. Pupuh paguron burayot Ya, kuring nyaho. Andika geus moal salah deui pasina oge anggota Karaman atawa anak buahna Barjayanya. Sok ngaku anjeun. Bener pan? Anak buahna Barjayanya ngaku. Mang Odek anu ngakukeun ngaran si Adang Bekok pupuh paguron burayot keukeuh neken ka Wisrawa anu ngakukeun midun supaya ngaku salaku jalma ti pihak Barjaya. Ditekan terus ku Mang Odek alias si Adang Bekok. Puguh bae Wisrawa alias si midun jadi ambak. Nih, anjeun bener-bener teboga kasopanan Adang Bekok. Bet ku keukeuh neken ka kuring kudu ngaku anak buah Barjaya. Andika anu sakuduna ngaku terus terang saha diri anjeun anu sabenerna. Manya aya kolot nu tega merengaran ka budakna Adang Bekok sagala rupa. Cek terus terang. Geus diomongkeun kita tadi oge. Ngaran dewek teh si Adang Bekok pupuh paguron burayot. Bot masih kene kurang yakin sapeda ngaran dewek si Adang Bekok jeung ngaran paguron dewek burayot Jadi anjeun teu percaya ka kuring. Ya anu penting mah ilmu na midun. Si Adang Bekok ulah dianggap enteng deuleu. Terus terang. Kuring kakarak ngadenge ayeuna aya ngaran paguron burayot teh. Aduh matak rada teu percaya kana omongan Andika teh. Nya eta mah umat dinya we. Rek percaya jeung teu nama. Odalah sanajan kuring oge terus terang teu percaya lamun didinya lain jalma jahat. Lamun didinya lain balada Barjaya teu percaya. Geus ngaku we lah. Ngaku we nya. Balad Barjaya gitu nya ngaku. Henteu kudu malikeun ka batu. Ulah nuduh anu teu puguh. Mun daek oge didinya jalma anu mihak anu jahat mah beureunan. Geus teu kudu loba carita lamun memang rumasa jadi jago geura buktikeun kamampuan Andika. Mang Odek anu ngakukeun ngaran si Adang Bekok jadi penasaran. Ngarasa boga bekal ilmu jeung kakuatan ti Eyang Widi Sakti. Harita Mang Odek geus teu ngalobakeun deui omong. Terus maju narajang ka Wisrawa. Waktos na Mang Adang Bekok.
Pastinya kapan geningan. Alah kena diecangkeun deui wae ya serial si konseleng dinten ieu. Insyaallah atuh enjing urang tepang deui. Urang lajengkeun deui kumaha Mang Adang bekok ngelawan si Midun. Parantos adu harapan. Enjing urang lajengkeun deui. Sapunten anu kasuhun ya. Jalaran waktos parantos nyekapan sim goreng anu mancan tugas bener meri amit mundur amit mungkur kasadayana direjeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung go goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.